budak letik goer mukalla nu edan goer mukalla teu nu edan mah teu jadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun nu edan tuh kesimpulan nama budak letik murtad teu dianggap ulah dianggap nu edan murtad ulah dianggap lantaran teu kataklif ala tidak ada biqaulihima wa tiqadihima teu direken omongan budak jeung nu edan jeung pertekadan nu edan jeung budak teu direken. Dibawa ku paus lagi Paus Paulus 1 Paus Paulus 2 Paus Paulus 3 kuari basaha barang geus Benediktus kamari mah paeh kuari saha teu nyaho kan urang nabinya anak tidak memperhatikan orang nu tenar mau Paus Paulus wari makitu nah Zaid dibawa barang dibawa horenganan dibawa ke gereja bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh anak muda nu sangat berpengaruh untuk supaya bisa dakwah di kampungna di daerahna di golonganna makanya dibujuk supaya asup Kristen dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyana mah sering ngaji sanajan saminggu sakali lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae pada teh Ki Zaid lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina mana ge cara aing jelema mah ngaji padahal saminggu sakali ge beres ai datang ka imahna mah sombong ngaji jelema mah emang siapa sok ngaji? Aing nggak minggu ngaji. Di mana ngaji? Cilok. Sok di mana sih dia? Nah, dapur Ambon. Sia sok babarengan aja yang sadia tukang sate, aing, tukang baso. Kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya. Soalnya ngaji barenanan, ulah lo bawa omong. Pun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah. Naon tuh sok diaju lah mana tak kenaon tanyakeun urusan kos kitu mah batu ternyata Ki Zaid dibujuk tadaek lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agak-agak ku pestol di keluarga. Ini apa ya? Setahu saya itu mah pistol Pak. Kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak didengerin? Tuh, kirain pestolan itu. Iya ini pistol beneran, lu nggak tahu. Sekali lagi, tuh, bener juga ya. Sekarang gua totorin sama lu. Orang gereja karena dia ngomong nanya nih kalau lu nggak mau masuk Kristen lu nggak mau sujud sama Bunda Maria ini akal gua dukin lagi lu jangan ayo lu pokoknya gua hitung sampai 10 lu tahu ini ada pelurunya di dalam nih kalau kamu nggak percaya gua buka dulu tuh lihat pelurunya masih lengkap kan iya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, yang udah keluar 2 tadi buat ngetes.
Sekarang gua masukin lagi. Pokoknya kalau lu gua hitung 10 nggak mau sujud, nah ini gua tembak lu. Di tukang ayah deh. Ayo sujud lu. 1, 2. Aduh, caki jadi PO kayaknya. 3. Aduh, sampai 10 ya. 4. 5. Ini beneran gua ini. Aing sebenarnya mah tidak kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh, nu di luar geus teu nyaon-naon geus. Teu nyaon-naon nu di luar aduh. Guys, orang masing-masing baik wari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah. Ya, gua mau lanjutin lagi nih. 6, 7 dulu. Beneran bener ini tuh, gua telunjuk gua udah dimasukin tuh. Udah tinggal dikotrek-kotrekin aja. Aduh, iya pausa orang sepatan ngajin gua kemana. 7, 8. Takut disangka gua bohongan, gua tembakin ke atas. Tuh. Nah, gua putar lagi. 9, 1 lagi lu enggak sujud gua tembak lu. Cak itu kan sujud lu ntar ditembak lu. Brek. Sujudnya. Tapi di jero hatena mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya meureun asa haolan meureun la ilaha illallah. Gara-gara sapeker ya. Dia hatena mah tetep bae pangeran Allah, pangeran Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaho ni walti Allah tuh. Dia nya nama dipaksa zahirna mah. Lo sujud lagi terus, sujud. Sujud. Ijrahatana mah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gua hitung 10 menit lo, kalau 10 menit lu enggak apa namanya? Sujudnya lu angkat berarti bohongan lo. Terus sujud terus baik. Wah, makin ngeunaheun zikirna ieu. Maksudna makin loba aing zikir ya. La ilaha illallah. Bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak ya budak ya. Nanyakeun tasbih di gereja tuh. Dasarna ieu anak bagus Dur meureun we. Terus we nya zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan zikir teh anu asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang asa bareng asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geurang-geusan bae kan zikir ge. Deuleuan geus lain naon kecau nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Ngan teh mah mantep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus bae terus. 10 menit lo udah nih bener lulus lo. Udah sekarang cengkat. Apa itu cengkat? Bangun. Lagi enak gua sujud nih. Loh, kok keenakan? Iya, enak bener sujud. Biarinlah. Terus banyak la ilaha illallah. Jadi gua bonusin dah sujudnya. Sial nih Kizain. Segala pakai bonus. Ya udah. Bangun. Nah. Takumata. Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ke Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa atawa kita nyembah dengan bahasa pindah agama. Kuari Ki Zaid dipaksa kita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal. Nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol, maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tafsihu riddatu mukrahim. Teu dianggap
jadi anggap sama kos itu mah padahal di jero gereja sujud deui ngomong deui sebab dipaksa hati nama Allah hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh minuman kita dihalalkeun kiai siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek dia. Bunuh, cek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkan halal, tetep kajian paeh lah. Jihad fisabilillah. Haram, cek. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat. Tercela ai halal jeung halal beda saeutik. Mantak jana dipeluk, ini baru kiai kita. Teta karena pakai taktik ngaranna nu kitu. Anu balik ka imah. Kiai ngahalalkeun, san ngahalalkeun. Ku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Ceuli siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun, tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal. Ta eta. Eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya. Dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Hamba lain ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu pamajikan nginum susu nya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangnya eta ngaranna siasat. Loba ku ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya nama. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam, sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti dia urang bae. Nyana bagian kos itu tanda kewalianana ku hari teu eureun-eureun nu zarah. Dina kita memunia deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah melumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain gitu. Embung aing mah. Tapi ka kusur makan daratang ka wali mah daratang. Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sama watak bae meureun tah bah. Boragan. Tapi nu jelas beda di jugjug bae kuburan wali mah. Sebab naon? Wali mah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot, nu di Mina maot ulah dianggap maot, nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot, wali Allah maot ulah dianggap maot, bal ahya balik harirupnya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syarif Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaib yakni wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya walilah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang saya di hareupeun bupati we diome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana hore tukang maling mah nya mulia deblon tak kiai teh nu sok karana itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai teh teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab tah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon sia mulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ieu mah pada urang namanya ieu mah ngadaguan sapeker maksudna mun dibukakeun tah ku urang jaheuh mulia di mana manya ka pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun teu wani yen panjana pancana kiai nunjukna ka dinya bae ulah loba omong yang ngaji ke mana ya bukan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia ku nya pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab salatna konsisten duhana kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikiran teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara cak DPR wah naon dia iya sampai kena letik ieu lah aduh Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf
kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentremnya iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa nyana dipaksa urang diketengkeun dikitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Manta kaji pendi ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa tambah budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah. Kumaha teh kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatet. Walau irtada fajun nazaid murtad. Zaid teh dewasa murtad gua. Ceknya aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Etawa iya pangeran mah iya naon yo Gajah Mada Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa Barat nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga. Malah ieu pasantren datet belah dieu gereja. Pak enteng-enteng orang di pengkolanana di gereja. Di ditu gereja-gereja. Maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat. Padahal ieu mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dinya araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui
Salah tiga mah kok sekarang itu salah tiga mah. Salah tiga mah Islam, Kristen, Katolik, seimah. Ya tadi gitu kok sekarang itu. Jawa tuh kok situ. Nah, Zaid murtad, Aju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi. Ulah dibunuh dina waktu keredan teu meunang. Antep tunggu sampai waras. Ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam, di negara urang mah tuh emang aman-aman bae. Ganti agama suah buada teuing, teu beragama ge suah buada teuing. Sabodo bae. Sabodo. Mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman. Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata tuh mana? Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge we. Hati-hati keur ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas, ekonomi gitu kene. Komo kamari mah anu bebe jaga kula ge bari cari kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk, warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jam modal aja leutik atuh. Ai ngomong ambruk bodongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Aing teh datang ka kuah, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananana. Kuari tahap awal jeung ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang, ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jangan laksanakan pertanian. Dak Allah udag-udagan sia jeung aing. Moal dihujanan sia ku aing. Ayo kuari numpuk alat. Ya, beki kuru bae kan Jokowi. Kumaha lalakona ye cek nya teh. Sakali teh hujan di Aceh banjir. Banjir teh datang ka loba nu maot bae. Da kumaha coba hayu. Masyaallah. Kula mah inget anu buta teh bae. Anu buta ditanya, Pak, ayo negara, kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus. Sianya bagus buta ongkoh. Mbe kula susuna golode. Mbe, oh jadi subur susuna. Ayo di imah, udah lo ngomong. Siapa tanya teh jeung nu di imah tegan. Oh hubunganana jeung nu di imah mah tam. Embe kula susuna subur, awakna lalintuh, sapi kula gitu kene. Sanajan kula teu neuleuh, tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh, jadi berarti presidenna ieu adil. Lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak. Mantap dipuri beus aya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai keur leutik jadi kos kieu. Bareres ya. Aing kadegetan teh ka luar tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maot presiden. Nyana makan di lembur mah carita di Arab. Nya mah carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh jauh
nantinya presiden maut informasi tujuan raja barang raja matunya kabelah dia kuru embek kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancang hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang Duh, bener. Iya raja orang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa teu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta. Sama dongeng di kitab dam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hariku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling ngeuneuh di televisi nage haju narenyak-renyak keur manyana naletik televisi narenyak atuh bagi teu kadeulean bae pantang presiden nah teh nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia mun matak disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam da teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipacuran teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak anceb sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh ge nah pan eta urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping haju teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping haju teu make calana cak taneuh teh aduh aing disengsarikeun ya kira carita alam sarua alam teh neulekeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang harirang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge harirang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu ih tari isamat cek ini ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge
dina diukna geprek we dieu cai geus biak 5 gelas di esan malah baguna sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa hareudang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon dia mau bisa ke mana tarik delar udah memang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hati aing ngentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak ucing sial jasa cak aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar kotok tendang kunyana aya anak naleutik ena pajar embet cak mana anak sama anak cak aing anak embe gitu itu aja gara-gara Masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah kari itu coba ini ka sisi imah bareng datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamajikan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah teu panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana adi tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja adi sia datang bebeja balik teh bebeja diuk semoga duit aing hutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ieu eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salatna rapih maca sholawatna getol zikirna kitu keneh teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh tuh rasa-rasa teuing hirup ieu jangan aya ge kurang di dahareun jeung moal beak itu pamere kolot atuh dagang eukeun lah tuh sadaekna bae penting mah urang ibadah jelema mah tuh ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah mah tuh kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah nek dibagikeun deui kemang mang ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tah dibere duit nya 5 juta tiis amat ieu yo atuh dek teu tiis kumaha tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakol penting bari ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantun nu tiisna mah eta nu 5 juta na tah atuh geus geus saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener dahar ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi dahar berjamaah dar bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cak nu diajak masyaallah ieu tarari isi ayo dah hitung bae hitung ke sabaraha duiteun
ditis di hareudang deui we itu henteu kan tenang tuh masyaallah gitulah urangnya ba alam milu ngaduku jikir carita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun walau irtada pajunna lam yuqtal fi jununi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal madhabu wallahu a'lam